Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda anu mistis, anu serem, tur anu Dina dan dinten ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun anu janten judul Dewa Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna janten panghibur kana kalbu, pang bebenah oge kana manah, kanu nuju ngarandapan kasusah. Mugi-mugi kenging nini satos among kaluar. Yu pamiarsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang ngedangukeun sesarengan. Kumaha juntungna ieu carita teh? Yu kemon. Geus 2 poe si Jasim teu dagang, koran deui di parapatan Cipeuteuy. Dumeh eta manehna teh ngarandapan panyakit aneh anu karasa ku panon kencana. Nyaeta panonna teh jadi ngagedean, tur warnana jadi bodas kabeh. Teu kitu oge si Jasim jadi loba tetempoeun anu araraheng ku manehna. Mimiti nama sih cenah manehna teh ateul digaro tuluy jadi ngabengkakan eta panonna. Enggeus dibawa ka rumah sakit boh kitu oge komo ka dokter jaga mah. Anggeus cenah mah si Jasim teh pedah iritasi. Nah yang menyebut mah cenah ku dokter mah disebutkeun mah pedah dikihan cucunguk. Ai ku rumah sakit mah pedah ku kebul di sisi jalan wae. Dan dumeh eta pacabakan si Jasim kan dagang koran. Geus dibere di rumah sakit obat bahwa kita oge ti dokter, tapi ada pedah beda. Jadi mimitin nama ka dokter heula aipek teh henteu ngepek dibere obatna teh ngantukna manehna ka rumah sakit sarua obatna oge henteu ngepek jang ngubaran kasakit nu katarajang kana panonna. Antuk nama si Jasim teh unggal peuting manehna teh nu anehna teh unggal peuting karasa nyerina kana panon jeung teu tingalieun anu araraheng teh. Cenah mah cek si Jasim teh nempo tuyul, kadang oge nempo pocong di tepas imah, tuluy kadang oge nempo kunti. Jeung si Jasim teh teu bisa langsung sare lamun peuting-peuting teh. Lamun pamajikanna mah geus sarare teh jam 8 peuting, aya si Jasim kusabab keur gering panon eta tur loba teu tingalieun manehna mah bisa sare teh jam 2-an peuting. Nya si Jasim tarek bisa sare gancang kumaha awas pamajikanna. Nah eta nyeri na tuh dah. Jadi salian tina tetempuan oge si Jasim teh ngarasakeun kanyeri kana panonna. Nggak penting ya pasti
jeung di karasa nyeri pisan teh lamun tas meuntas di jam 10 peuting. Si Jasim teh kadang sok humaragung nahan ka nyeri. Lamun ditaros teh nyerina teh cenah kawas kabaledog batu. Mun ditanya ku pamajikanna. Dina hiji poe nu katiluna si Jasim ketempo pas peutingna teh biasa jam 8 mah manehna sesok ngopi bari ngarokok tur dina golodog imahna. Ai masih kena jam sakituan mah si Jasim teh henteu sugan ngarasakeun ka nyerina. Boh kitu oge tetempoan jarang kali-kali cenah. Tapi mun geus meuntas di jam 10 bakal karasana kitu ceuk si Jasim teh. Di peuting nyata teh biasa ngudut bari ngopi cicingna golodog bari nyawang kanu anggang tuluy nampo sabudeureun kebon batur lain kebon manehna domeh manehna mah lain jelema aya pacabakan ukur dagang koran tuh di parapatan kitu tah. Singkat cerita Jasim teh beres ngarokok ngopi kitu na golodog manehna tuluy ngaleos asup ka jero imah panto imah dipeuneutan tuluy ditulakan da soalna jam geus nunjukkeun 9:30 leuwih hampir jam 10 manehna ngarumasakeun bisi matak ngawiwirang pamajikanna boh kitu oge ngaganggu batur. Edu mah eta manehna geus apa yan mun geus liwat ti jam 10 pasti kanyeri dina panonna teh jeung tetempuan anu aranehna teh bakal karasana. Tah ditutupan panto boh kita oge ditulakan panto teh. Jasim lewas ka kamar heula neundeun bako tas kitu gelas urut cikopina dikacaikeun masih biasa keneh Jasim teh henteu teu karasa nyeri sanajan panon geus jadi bodas oge nu kenca teh biasa dikumbah ku si Jasim eta gelas teh pas dikumbah si Jasim si beungeut heula domah eta nah tadi kakabulan pasti cicing di buruan mah da didinya teh buruanna mah ukur peutaneuh can dipelur jeung usum halodo tas di jamban tas mereskeun boh gelas boh si beungeut si Jasim teh asup ka kamar tuluy mondotkeun panto kamar manehna nempo pamajikan anu keur sare tas kitu manehna naik kana kasur erek sare Jasim geus nangkarak sirahna luhur anggal pas manehna erek meureumkeun panonna rek mondok eta mah kanyeri dina panonna karasa nyeri pisan ku manehna atuh antukna manehna teh teu jadi sare ngadon aueuh-aueuhan di kamar teh
Aduh, nyeri, aduh. Nyeri, aduh. Sama nih, aduh. Siapa nih, aduh. Tunggu dia. Gitu tah pok-pokan si Jasim teh. Pamajikana anu geus sare tadi jam 8 kene geus sare antukna maka hudangkeun ku sora si Jasim dumeh eta sorana teh tarik si Jasim teh ka jarobokna. Tas kitu korejat pamajikana teh nyekel tak salakina bari beungeut ku rada reuwas teh atuh bari tuluy di parancahan. Akang, aduh, kunaon akang karasa nyari deh, iya teh, istighfar akang, istighfar. Cek pamajikan si Jasim, nyenok. Tuluy salakina teh didiegan, ku pamajikanna, ku nyenok teh. Tas kitu nyenok lompat keluar. Agarwan bapana no jadi mitohana si Jasim. Sedangkan si Jasim mah di kamar masih keneh auh-auhan bari jeung radan norawecong ngobrol teu jelas kusabab manehna mah aya tingalian. Tas kitu tekung silila pamajikanna teh kurunyong deui jeung bapana Abah Sumanta. Ningali kayaan minantuna kawas kitu Abah Sumanta teh langsung minta cai ka budakna nyenok. Bang bawakeun cai sagelas. Jong buru. Gawat. Janet. Ngadenge parentah ti bapana nyenok langsung eta mah gawat ngaleos ka dapur nyokot cai sagelas. Tasin nyenok ngalewas gitu bapana teh tuluy diuk sabeulaheun si Jasim. Bari kunyam babacaan teu kungsi lila nyenok geus kuruyung deui mawa cai sagelas cai haneut. Sanggeus kitu diberekeun ka bapana Abah Sumanta. Tuluy ku Abah Sumanta teh diduaan eta cai sagelas teh. Make surat ayat kursi. Tas kitu eta cai teh nu sagelas kitu teh diuyupkeun ka si Jasim. Untungna si Jasim ge masih keneh bisa kakontrol, manehna masih keneh sadar yen sabeulaheunna teh aya mitohana narekeun cai. Jasim oge kaos nu geus ngarti. Tuluy eta cai teh ku si Jasim diuyup sanggeus ku mitohana diberekeun. Beak leguk sagelas teh. Beak kateuy kabeh ku si Jasim. 5 menit sanggeusna panon si Jasim teh alhamdulillah antukna jadi teu bodas deui. Biasa deui kawas sabihara-sabihari deui. Teu karasa nyeri boh kitu oge. Henteu tetempuan aneh-aneh deui. Ningali kawas kitu pamajikanna nyenok tuluy nyamperkeun ka salakina bari semu ceurik. Aduh, ya Allah, Akang, alhamdulillahnya ini mah geus normal deui nya Kang. Aduh, alhamdulillah, subhanallah, geuningan Akang mah geus cager deui nya. Ngadenge pamajikanna ngomong kaos kitu, si Jasim teh anu geus rancucit ku kesang manehna
Tuluy nembak. Nya. Alhamdulillah Neng. Tadi mah asa nyeri pisan. Teu kawas 2 poe kamari. Aduh. Tadi mah teu bisa kebayangkeun nyerina teh. Kawas ditinggang ku bata tadi mah kana panon teh. Aduh. Alhamdulillah ya mah. Akang teh geus teu ngarasakeun deui. Jeung ieu panon teh geus normal deui deh. Teu tetepoan deui kawas tadi. Abah, nuhun ya bah. Cek si Jasim nganuhunkeun kamitohana Abah Sumanta. Abah Sumanta ngadenge si Jasim ngomong kaos kitu tuluy nembak bari jeung mapatahan. Sami-sami jang. Anu mah ujang teh kudu ningkatkeun deui nya katakwaan ka Allah. Ulah urang teh ulah ukur salatna unggul. Kudu dibarengan ku ngaji Quran, ngaji zikir, ngawirid oge jang. Sok tombo lamun rek sare teh kudu wudu heula jeung ngadoa heula. Doa rek sare kitu jang. Tapi Abah hayang nyao, ieu teh mimitina kumaha ieu teh? Ditanya kawas kitu kumitohana, dag si Jasim teh nyaritakeun yen manehna teh enggeus nyihan hiji tangkal. Nyaeta tangkal awi anu aya di belokan Panyon. Belokan Panyon teh emang geus katelah ku warga sakitar yen eta bebelokan gang eta teh masih keneh rada sanget. Soalna baheulana teh urut muncitan jelema zaman gorombolan. Antukna tara aya jelema nu ngulampreng ka dinya paling oge hiji 2 hungkul nu balawiri ngaliwat ka gang eta. Ngan manehna hungkul si Jasim nu keur apes mah harita beres dagang manehna teh hayang kieu da beres teh kuat pisan kecewer teh manehna teh nyebutkeun yen geus ngihan eta tangkal. Adanya kawas kitu untukna mitohana teh unggut-unggutan tuluy mapatahan deui. Ulah engke deui mah jajang. Ulah sok asal ki di mana wae urang teh. Apanan urang teh geus teu bisa disebut ngora deui, geus kolot ujang teh. Satengeunah-tengeunahna oge satekuat-tekuatna mun bisa mah tahan di imah we mun hayang kieu mah lamun engke deui mun ujang hayang kieu tas balik digawe jajang. Mitohana si Jasim matahan kaos kitu. Si Jasim unggut tuluy nembak ka mitohana. Nuhun bah. Atur nuhun pisan. Babajana. Atur nuhun. Tok si Jasim. Tah kitu pamirsa dongeng dinten ayeuna nu tiasa ku sim kuring dangukeun ka pamirsa sadayana. Mugi-mugi dongeng sim kuring tadi jantan panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana.
anu nuju ngarandapan ka susah ka dia omatnya engke mah lamun nuju susah ulah wawartos. Ya pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Dimu.